Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abah dina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan, biasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dubika sajroning lempang teh nyetar siah tepetot ngaliekeun ka tukang nempuan Andi bari panonna juuh ku Cimata nu terus-terusan ngurubut. Andi atuh barang geus ngarasa rada jagjag leose manehna indit maksudna rek balik ka Cipancar. Lempangna rumanggiung lantaran kanyeri dina badana tacan cager bener. Duit kadinya nya kanca, mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana ngan kapamardaka saurang. Andi nyaritakeun pangalamanana waktu manehna galungan jeung Karna. Bari ku manehna diebrehkeun kakagetna. Nyaeta dumeh musuhna teh kabuktian teu teurah ku pakarang. Mun manehna teu ngagem ilmu batu karang. Pasti manehna teh ngabogaan susuk dina badana. Tapi teu kudu bingung-bingung Andi. Sanajan bener kulit teuas teu bisa ditembus ku pakarang. Tapi dari panon mah taya nu wedug. Atawana guratkeun we heula bedog teh kana taneuh. Sanajan kulitna wedug tapi asal muasal mah tina taneuh maranehanana teh. Oge pan bedog teh bahan-bahanna nya kitu keneh, taneuh keneh. Geura piraku teu cambal tah kawedukanana teh. Pamardaka sanggeusna ngadenge dongengna Andi, terus manehna ngawadianan sarta mere bongbolongan. Sumun engke mah bade dicobi we. Andi bangun giak. Dicoba kumaha? Pamardaka nanya. Sumun bade dicobi ka manehanana nah leres sakumaha cariosan aki tadi teh. Ulah ngahaja dicobakeun Andi. Pamardaka semunu reuwas. Aki mah mere bongbolongan sote. Bisi engke pareng bantrok deui. Kapan nu dimaksud ku Andi mah lain kibah rawi saurang. Semuhun aki. Namung jaka teh kalebet komplotanana malah kapalana pisan. Andi ngajelaskeun. Sanajan kitu kurang hade Andi ngahurun suluhkeun kanu taya sangkut pautna mah. Komo mun jeung bari boga maksud rek mateni mah. Malah kayang aki mah Andi perkara rek males kanyeri ka bahrawi oge.
sabisa-bisa mah ulah nepi ka ditungtungan ku boga maksud makerek ngalapatina sagala. Pamardaka ngebrehkeun ka teu panujuanana. Har. Nah naon margina Ki? Andi ngariuk kaget. Dumeh guruna teh siga nu dengdek ka musuhna. Adi sababna mah Andi perkara maehan teh. Memang kasup kana hiji dosa nu panggede-gedena. Sarua we jeung megatkeun rahmat pangeran. Sanajan bener dilakukeunana ku jelema nu geus mateni ka bapa urang. Apan urang mah taya hakna saeutik oge pikeun ngahukuman Andi. Pamardaka dari anaker nyaritana teh. Janten kerah kumaha tuh Aki? Andi satengah nu menta bongbolongan. Mun bisa mah cukup we. Manehna sina sadar tina kasalahanana. Komo lamun bisa mah nepi ka babalik pikirna. Manehna bisa nunda kana sagala pagawean maksiatna. Eta teh geus kaitung kacidahadena. Lantaran Andi upama teh mah bisa kalaksanakeun hidup males pati kaki bahrowi. Paling-paling ge ngan ukur bisa muaskeun hawa nafsu pribadi. Anu eta teh moal bisa leupas tina tanggung jawab hidup mangke di akhir. Lantaran hidup teh geus ngalakukeun hiji dosa nu kacida gedena. Nu hese pisan bakal menang pangampurana ti Gusti Nu Maha Kawasa. Maehan teh Andi salah sahiji dosa nu panggede-gedena disebut salah sahiji soteh. Pedah aya deui dosa-dosa sejena nu sarua pada hese bakal menangna pangampura ti pangeran lamun teu bener-bener nobatanana. Upamana bae musyrik ka Allah mapandekeun zatna pangeran kana salah sahiji barang anyar. Ieu teh mangrupa hiji kalakuan nu pangnista-nistana. Sarua we jeung ngahinakeun zatna nu maha kawasa. Minum arak Andi ieu ge dosa gede. Lantaran ku aya mabok teh jelema jadi poho kana sagala-galana. Ulah matak bisa nimbulkeun hiji akibat bancang pakewuh pikeun katentreman hirup kumbuh. Tuluy jina kaharti meureun akibatna. Kumaha pirasaeunana mun pamajikan aya nu ngoromeoh. Atawa kumaha pibalukareunana upama seug parentul orok-orok nu lahirna ka dunya teh kalawan indung bapana teu katalian heula ku perkawinan. Terus goreng ka indung bapa Andi. Ieu oge dosa nu panggede-gedena. Lantaran ku ayana indung bapa anu jadi syariat, urang nepi ka bisa gumelar ka alam dunya mangrupa manusia. Geura kumaha pingaraneunana? Upama seug aya hiji jelema nu teu nyaah ka indung bapana. Komo upama seug barijeng teu daek ngaku mah dumeh menjadi indung bapa kaayanana kacida malaratna. Aya keneh Andi nyaeta ngadahar hartana budak yatim. Ieu oge mangrupa hiji dosa nu hese dihampurana. Lantaran sawajibna malah budak yatim teh kudu dipika nyaah, dipika deudeuh, dipika heman. Ngaran-ngaran nu geus teu ngabogaan gunung panangeuhan. Kamana geusan nyalindungkeun diri tina gebretna hujan atawa tina moreretna panas poe.
anu panutup nyaeta nu ninggalkeun medan perang. Ieu oge mangrupakeun dosa nupang gede-gedena. Lantaran moal aya hiji manusia nupang hina-hinana tibatan jelema nu mabur ti medan juang. Anu harti teu nyaah kalemah caina, kabangsana, katut kana agamana. Anu oge ieu teh ngandung harti sarua we jeung nya tujuan lemah caina digadabah ku deungeun. Kitu tah Andi, sugan we atuh. Naon-naon ieu nu geus diterangkeun ku Aki bisa ngajadikeun padoman pikeun hidup nggoning cumarita di alam pawenangan. Lantaran ari hirup teh Andi loba pisan sesekelanana kurang nama bisa ngamudina. Wah, hanteu matak tigebrus kana jurang dosa jeung doraka. Nepi kadinya reg pamardaka eureun nyaritana. Tapi ari panon mah teu leupas neuteup Andi nu keur meneko we hareupeunana bangun nu saregep naker ngadengekeunana. Kumaha Andi kaharti carita anak kita pamardaka saterusna nanyakeun lantaran ditempokeunana teh Andi kalah kacicing ukur sakilat ngareretna ruk deui we tungkul. Kahartos Aki atur nuhun sanes kara piwejang Aki ku abdi teh ditampi ku astakali disuhun dina mun-munan. Mugi-mugi we abdi sing tiasa ngajalankeunana. Andi nembalanana lalauna naker bakuna mah ngarasa kagagas ku kanyahna pamardaka ka manehanana. Komo dina palebah nyaritakeun budak yatim memang karasa pisan ku dirina manehna teh lamun seuk taya nu nyaah sarta miheman. Nu puguh mah kisahudi katut bi'nah. Boa-boa meureun baheula ge geus kumaha moal bisa nyaksian kumaha ngageburna panon poe sarta moncorongna bulan purnama. Kanca dangu ngan meunang 3 poe Andi aya di Tangulun. Kaopat poena geus miang deui balik ka lemurna. Sadatangna ka imah terus we manehna ningkep maneh tara keluar-luar. Bakuna mah ngarasa bingung nu lain di kieuna. Ari ras mikir papatahna pamardaka. Memang kaharti. Ngan oro kaya hate keukeuh we ngarasa teu tentrem lamun manehna tacan bisa malespati ka Bahrowi. Ras kanu jadi bapana oge, ras kana leungeun buntungna cacat saumur-umur. Ras deui kakarna hiji jajaka nu tetela ngabogaan oweset nu sakitu hebatna. Manehna nepi ka meh-mehan bobor karahayuan. Tapi oge manehna nyahoeun yen karna oge harita teh nasibna teu beda we jeung manehanana. Ku kituna jadi timbul rasa panasaranana. Hayang malikan deui, hayang ngajajal deui pangalasana. Komo upama seug inget kana kalakuan Nyi Tarsiah. Maksudna kitu teh beuki nyongsrong. Tapi aya oge hadena. Lantaran manehna ayeuna teu kudu susah wakca balaka ka Nyi Tarsiah. Da santeuna piraku manehna nepi ka teu bisa kapimilih ku Karna. Bener teu sukaeun teh mah. Tapi da geus tangtu bakal dipaksa kudu jadi bapana. Sanajan teu kitu oge, pikeun Karna mah moal matak ngajadikeun kasulitan. Puguh Ki Jantra geus tunduk taluk ka manehanana. Piraku we make hese meruhkeunana. Lantaran hatena beuki nyongsrong pikeun ngayakeun balitungan jeung Bahrowi. Tapi aderek ngahaja-haja ngajorag ke tempatna mah taya untupan. Puguh ayeuna mah Bahrowi teh
lain saeutik-saeutik baladna. Hiji-hijina jalan taya deui iwati kudu diintip di lebah pamegatanana. Lantaran ari rek ngalakukeun gawe rarampogna mah piraku we make abring-abringan. Ingat kadinya Jorojoy we aya maksud rek ngadatangan tempat-tempat nu sok biasa dipake pamegatanana. Teu mustahil ayeuna mah tangtu pacorok tempat lantaran geus ngahiji teh. Kukituna minangka lengkah munggaranana mun peuting teh Andi sok ngadatangan tutugan kitu we kan udah deukeut heula. Mun beurangna atuh manehna teh sok uleuketak we di dinya. Bakuna mah rek neangan panyumputan nu sakirana merenah supaya bisa dieusian ti beurangna keneh. Nyaeta mun engke dina datangna Baworowi atawa saha bae lah lohok kalebah dinya manehna moal hese deui pikeun ngayakeun panarajang. Memang kaayaan di lebah tutugan teh harieum sarta paroek naker. Bakuna mah loba tangkal kawung, paselang jeung tangkal awi anu ting jarumpluk sadapur-sadapur. Hade oge pikeun panyumputan mah ngan teu bisa dipake bebenah sandeng-endeng. Bakuna mah upama seuk kabeneran hujan taya geusan pikeun ngiuhan. Kukituna Andi terus ngaprak ka tonggoh. Naek ka pasir katuhun jalan nyaeta nupang paratanana ngajurus ka Gunung Guntur. Breh we manehna mireungeuh aya nu ngewag dina beungeut pasir. Horeng teh lolongkrang tapak ngagolontorna cai lamun kaparengkeur aya hujan. Andi terus naek seseleket. Tesirikna nete akar ngembing jangkar. Nya teu wudu mata kripuh oge. Boguh ngan ukur ngagunakeun leungeun sabeulah pikeun muntang. Tapi kalah kuleukeun dikeureueuh mah breh teh. Tengah-tengah beungeut gawir pisan. Lolongkrang nu ngewag teh rada-rada nyangker dong ka jero. Kawasna merenah sarta genah mun dipake cicing. Sarta lamun keur kabeneran aya cai ngagolontor oge tangtu moal kabaseuhan. Cai teh moal bisa asup ka jero. Ret Andi kahandap teu kira-kira leuwangna puguh geus jauh ti dasar pasir. Anaret nempo ka luhur. Beungeut pasir teh masih keneh nang tawing, da puguh jauh keneh naker ka puncakna. Merenah pisan lamun ku aing dipake panyumputan teh. Andi ngagarendeng. Di cerona nyangker dong teu beda we ti guha. Tapi kira-kirana moal aya oray kitu. Mikir kadinya sarepet we. Andi mesat bedogna. Kodomang manehna asup lalaunan bari panona teu oleh rarat-reret. Bisi aya bahaya nu rek ngancam kana dirina. Tapi tetela taya naon-naon. Sarta di jerona teh tumaninah pisan bisa dipake ngariung ku tiluan. Ah, bener. Mending cicing di dieu. Init moal bisa aya nu ngayawankeun balikna sumawona. Sama menapisan aing nitenan jalma-jalma jahat nu rek ngabegal ditutugan. Ngan meureun aing teh kudu nyieun paragi sare. Oge kudu nyieun taraje tina tali. Pikeun turun unggah. Andi ngagerentes di jero hatena bari alak ilik pikeun pitempateun ngagoler. Geus kitu mah. Andi kaluar deui ti dinya. Terus turun seseleket seperti tadi we keur waktu naek. Geus nepi ka handap gini we manehna muru ka sisi jalan. Kurubutan tinu bala teu beda we ti begu. Anjog ka lebah tutugan terus we manehna meuntas jalan. Nya kitu deui saterusna ku kurubutan motong jalan nu maksudna rek terus balik ka Cipancar. Saminggu ti harita Andi geus bisa nyicingan di guhana. Ceruyuk sekalian dibawa lumayan tambah batur keung.
Atuh Adria tempo-tempo manehna sok ngabaturan. Sakali-kalieun manehna sok mondok ngabaturan Andi. Tapi ari kaki sahudi mah estuning dirusiahkeun pisan. Sumawona ka Pak Haji Sobana mah. Babakuna bisi geruh matak cucew kanu sejen. Heg we. Maksudna pinanggih jeung kagagalan. Sakali mangsa kira-kira bada magrib sisinarieun Andi kakara kaluar ti imahna. Lantaran ai biasana mah dur magrib teh geus aya di guhana. Tapi kawasna bae pangna telat teh lantaran harita rek bareng jeung Adria. Da buktina barang geus aya di buruan kurunyung Adria datang. Bari diharudum sarung poleng belel. Rupana bae tiriseun angin keur mejehna ngagelebug. Kumaha wartosna ka bibi Pak ya? Andi nanyakeun, nyebut bibi teh nyaeta ka pamajikanan Adria. Nyebatkeun rek ngabaturan jeung Andi we. Adria bari terus lempang ngabarengan lengkahna Andi. Oh, teu kapapanjangan naroskeun. Andi nanya deui. Tara inung barudak mah jeung Andi. Aku mah pami Pak Haji. Andi talete. Teu ningaeun. Ngan Ki Amir we. Bebeja yen bapak rek ngabaturan jeung Andi bisi leungiteun. Mohon atuh kitu we eta mah Pak. Kade we bilih geruh kanu sanes. Wah, moal atuh jang. Ngan paur teh bapak mah eta sabot urang eueuh. Sok sieun aya euwah-euwah ngajora lembur. Adria ngebrehkeun ka hariwangna. Ku kitu teh mah lantaran ngingetkeun kaayaanna Bahrowi ayeuna. Kapan komplotanana teh kalah ka Buki Rempeg. Ya, mugi-mugi we atuh ulah aya naon-naon. Andi oge di jero hatena mah rada ngarasa melang oge ka lemburna. Lantaran ayeuna mah sasatna ditinggalkeun ku duanana. Saleuheung biasana mah aya Adria anu dina tingkat pangabisana ayeuna mah geus bisa diandalkeun. Nepi ka tutugan duanana ngarandeg heula bari cari ngogo. Bari ngadedengekeun bisi aya naon-naon nu matak nyurigakeun. Tapi jempling ari lain sorak marga satwa mah nu biasana sok liar peuting pikeun neangan ka kanan. Cicir weh mani ngagerit mutuh mata keueung. Ungkut-ungkut disada di jauhna. Kawasna dina tangkal kai anu aya di pucuk pasir. Melong ka ditu ka dieu estuning pinuh ku beleg-begna peuting. Sanajan harita teh bentang-bentang mah baranang di luhur langit. Tapi puguh kaayaan di dinya sakitu harieumna ku tatangkalan. Cahaya bentang teh teu bisa nembus nyaangan jajalaneun. Kagok Pak. Tong kaluhur heula. Andi ngaharewos. Sumuhun tapi eta meni tiris-tiris teuing. Mangga-mangga jeung hayang udud deui. Adria bari menerkeun sarungna dibebeurkeun supaya singset. Geus kajudi yen manehna teh hayang udud. Ari rek ngalinyun di dinya asa piraku deui. Kapan keur aya nu diintip? Urang di ditu we heula atuh Pak. Jalaras abdi ge hayang udud. Andi bari nunjuk kana beleg-begna dapuran awi. Sumuhun mangga. Sumuhun mangga we atuh. Adria miheulaan nangtung koloyong arindit ka palebah dapuran awi. Saterusna ting karusiwal nyarieun udud daun kawung pagede-gede. Duanana ting sarebung arudud bangun anu nikmateun aker. Sabot aya di dinya saeutik oge teu kabireungeuh. Yen dipeuntas belah ditu aya nu keur sasalingkeran. Kakarajol pisan daratang. Nu tayalian ti Wigena jeung duaan baturna. Sarja katut jimpo. Manehna peuting eta teh meunang tugas kudu ngahadang di dinya. Sedengkeun Bahrowi jeung Ardasim katut Sudinta dibantu ku Jumanta, Dulmanan sarta Sarkawi.
ku karna di papancenan kudu ngahadang di lebak jero. Sedang ari karna sorangan jeung Ki Jantra ayeuna teh keur aya di lemur hujung. Nu pikeun nyitar siah mah ieu teh mangrupa hiji siksaan batin. Lantaran daek teu daek kapaksa manehna kudu ngalayanan karna salaku hiji pamajikan anu teu dikawin. Ari rek mungpang sarta baha manehna ras kana mamalana nu bakal karandapan ku inung bapana. Ki Jantra atuh geus teu bisa naon-naon deui. Ngan aya matak bungahna saeutik. Lantaran karena janji ka manehanana yen Nyi Sarsiah teh pasti bakal dikawin. Kawasna bae wigena teh kajurung ku milikna. Lantaran teu kungsi lila ari kateplik teh aya sado. Dileles rek kagarutkeun. Kaputingan jika nama. Eusina ngan kadua kusir narik Mang Darso ti nagara tengah anu tas dagang huy kumeli ti pasar Kadungora. Balik peuting soteh dumeh lila we nagihan heula. Wani soteh balik bane maksakeun. Ongko isukna deui subuh-subuh manehna teh rek niangkeun daganganana ka Bandung. Ari peta Mang Darso ludeunganaker turug-turug deui lain jelema bolos trong kosong. Di nagara tengah mah minangka saehuna. Ya sababna nu matak manehna maksakeun balik. Lain teu manggih beja. Yen di lebah tutugan teh estuning murid pisan. Sok aya begal nu ngadon megat. Nepi ka beak nu datar ge. Kuda teh geus ngalenghoy we hese init. Bangun nu geus boga wirasat yen teu jauh pernahna. Sisi jalan belah kenca dina palebah tinggal geregna tangkal kaung. Geus aya tilu jelema sagajeleung-gajeleungeun rek luncat ke tengah jalan. Kusirna kapaksa turun. Ongkoh memangna biasana lebah dinya mah kuda teh kudu ditungtun. Moal daekeun ngalengkahkeun sukuna. Lantaran horeameun kutanyakan nu geus mimiti netek. Ngan Mang Darso tetep we anjeul di luhur. Tapi ari leungeun mah telepot dinyekel perah bedogna. Beda siakna kawas-kawas bakal aya naon-naon. Bareng jeung suku kuda nyeureuleu ti Soledat. Wigena jeung duanana babaturanana julung-jeleng laluncatan bari ngalebar bedogna. Poguh we. Mang Kusir mah jojol ngayak-yak we bari nyenyekel ka dali kuda. Atuh Mang Darso ngagentak luncat bari seret we mesat bedogna. Hayang keuhan hayang ngalawan baraya. Matak pegat we beuheung Andika teh atuh. Anggur mah pasrahkeun ta bobogaan teh supaya salamet. Wigena ngancam bari nyakakak. Ya teu naon ari bisa mah. Usaha atuh ari hayang rejeki mah lain babadog rarampog. Mang Darso bari cingceung nitenan begal-begal. Sedang bedogna geus dipalangkeun hareupeun dadana. Kapan ieu oge? Keur usaha baraya. Hayo rek dipasarahkeun atawa moal. Atawa mending pegat beuheung. Wigena nyakakak deui. Lain deui giakna lantaran moal salah deui bakal hasil. Ku cerewet. Ceuk kaula oge baeu ieu gerak pegatkeun lah beuheung kaula. Ari bisa mah. Moal dibikeun kabega duit kaula mah. Nu baramayan oge masih keneh rayap deuleu. Ketak Mang Darso bener-bener ngebrehkeun leber wawanen. Rokaya ari Mang Kusir mah taca naon-naon oge geus ngedeprek dina kuta beulah katuhu. Tapi ari leungeunna mah teu leupas nyenyekel ka dali ngarasa paur bisi kudana mangpret. Ya bener bedegong. Hayo karpuk batur. Hayangan modar meureunan ieu mangkruk teh. Keun. Kusir nama antep we, cenah hon-hon. Wigena saterusna marentah ka batur-baturna. Harita manehna sorangan sembrut we narajang ngaheumbatkeun bedogna. Jimpo jeung Sarja atuh teu tarangke. Brang we duanana nyampeuk narajang. Bedogna ting hariuk.
ngahanca sasaran ngabarengan kolebatna bedog wiguna anu terus nyah carlawan. Tapi Mang Darso bener-bener lingas. Tetela manehna teh dina ulin Cimande bedog teh beunang disebutkeun tapis oge. Ngan sakolepat manehna ngarobah gerakan bedogna dipake mapag bedog-bedog lawan anu rek ngacak-ngacak badana. Nepi kasorana trong-trang sarta ting buricak ngabijilkeun seuneu. Ani jeung Adria nu kakara anggeus ududna kacida ting raranjugna. Ngadenge trong-trangna sora beusi diadu. Keur waktu tadi mah boh keteplikna kuda atawa hoghagna antara Wigerna jeung Mang Darso luput teu kadarengieun. Ku kituna gentak ting berebet lalumpatan muru ka jalan. Ari breh teh tetela aya nu keur dihurup malah beunang disebutkeun kacida untungna pikeun Mang Darso mah. Lantaran sanajan bener manehna satekah polah ngalawan sarta teu sirikna diketrukeun pangabisana. Tapi nyang hareupan tilu jelema nu masing-masing beunang disebutkeun teu handap-handap teuing pangabisana. Mang Darso teh tungtung nama kawalahan oge. Manehna harita terus-terusan undur-unduran. Daya panarajang geus nyerorot ka handap. Ayeuna manehna ukur bisa nakisan we wungkul pikeun nyalametkeun dirina. Wani atawa Adria saeutik oge teu pisan pangling kanu keur ngarepuk teh. Mun Andi mah kacida ngarasa gemesna ka Wigerna teh. Tapi ari Adria mah make ngarasa bungah sagala lantaran boga angkeuhan rek nyoba pangartina beunang guguru ti Andi. Keun si Wigerna mah keur bapa we jeung Andi. Adria bari ngajorelat miheulaan muru ka Wigerna. Ngadenge nu ngagorowok sarta karasa aya nu naraja ngabongohan. Wigerna riket ngejat. Breh teh teu kapalingan najan peuting. Tetela lain nulian geuning Adria urut anak buahna anu geus biluk ka musuh. Tapi ari ret ka Andi. Haradak Wigerna hatena peot murengkeun. Lir ti tinggi digebring. Tapi ari kudu jicir mah. Teu kaduga. Sanajan bener ge suku geus ngajak lumpat. Lantaran kacida wirangna. Kaduana paur ku karna mun aya kabejakeunana yen manehna jicir memeh diadu miyuni hayam lamba. Tapi nu ayeuna nyang hareupan teh Adria nya Wigerna teh rada bunga oge hatena. Manehna geus ujub we yen Adria teh moal make dibere ampun da puguh geus kajudi pangartina. Sama sakali manehna teu nyahoeun yen Adria teh geus nambahan pangabisana hasil menang guguru ti Andi. Oloh, eta si codet. Kadieu si koplok. Urang suri lamdi tabeheung teh. Supaya pantes dulu. Wigerna bari ngagentak narajang ngaheumbatkeun bedogna. Eleh si laing tah. Nu kudu disuri lam teh Wigerna. Begal kalapetong. Adria males ngayehkeun. Bari ngagilek nyerong dina gerak Cimande. Hiu bentrang. Bedog Adria dipake nakis. Hiu jebrot. Jurus landak nobros gunung nu ayeuna geus dipiboga ku Adria. Nemrag kana dada Wigerna. Hah? Wigerna bari ngaburial panonna ka luhur. Hiu. Ayeuna bedog Adria rek ngababat cangkeng. Tapi sanajan bari ngarasa seueur nu lain dikieuna. Wigerna masih keneh bisa ngajaul. Bari nakis ku bedogna. Adria nyusul. Tetep we bedogna mangrupa ancaman anu matak maragatkeun nyawa. Wigerna ngalegot. Hiu. Bedogna nyamber rek meulahkeun silah Adria. Tapi Adria oge leuwih ringeus. Ngagentak manehna ngaragrageun badana bari neruskeun panarajana ku gerakan leled samak. Tapi Wigerna oge cukup surti kana pibahayaeun. Mana gentak luncat bari bedogna dipake nakis bedog lawan anu terus nyuruntul ka luhur dina gerakan ajul gedam. Sedeng dampar sukuna nu katuhu geus hasil dipake ngajejeg sirahna Adria. Ogoh we. Sajabana tinggal rempeyek teh. Adria lain deui nafsuna jadi tikel 10 asa dihina pisan. Hulu nu dipusti-pusti teh ngadon dijejeg deungeun. Setan kecungah sia. Adria bari ngorejat hudang sabrut we.
manehna narajang deui. Untung deuleu hulu babatok sia nu ku aing dijejak teh. Coba lamun hulu taeun mah, wah sia teh pasti modar. Wigeunna ngahehe bari luncat ka gigir. Yeuh. Bedogna rek mapas beuheung. Setan sia. Adria nyarekan. Lain deui amarahna. Boga rasa diheureuyan dicogado. Gilep. Maena ngawangun gerakan bahe kele. Nyingkahan kolebatna bedog. Nurek ngahanca beuheungna. Bareng jeung eta. Bedog manehna oge ngaheat dihandap. Rek ngahanca ping-ping. Anu tumerapna kawigeunna kapaksa we ngajauh ka tukang. Tapi gerakan bedog Adria leuwih cepet datangna. Sanajan keunana teu negel matak ngabuntungkeun ping-ping. Tapi katodel mah teu burung. Ping-ping wigeunna ngewag beunang ku congo bedog sarta getihna kontan ngaburial. Di sajen pihak kanca. Ani bari ngagunakeun siku-sikuna terus ngadesek Jimpo anu tingkat pangabisana jauh aya di sahanapeun Andi. Teu matak heran, lamun Jimpo dina ngagunakeun bedogna teh ukur wakyuk we teu puguh bari terus undur-unduran. Ceuk kaula oge. Ulah wani-wani ngagadabah daerah kaula baraya. Sing saha nu wani-wani rek ngalakukeun kajahatan ditutugan, pasti ku kaula bakal ditindak. Andi susumbar bari dibarengan ku nyakakakna. Hilang we manehna luncat beriwal ngagunakeun gerakan capit hurang. Yuk jebron. Dengan buntungna ngahanca kana dada. Bareng jeung goloprakna bedog ragrag, badan Jimpo oge ngageblag nang karak bengkang. Sajongjongan mah terus ngusek bari gegerungan. Cingan saurang deui yeuh. Pasrahkeun ka abdi, Pak. Andi bari luncat ka Mang Darso anu keur jojoh patutunggalan jeung Sarja. Ah, mangga nun. Mang Darso bari ngejat mundur. Memang manehna teh geus kacida ngarasa payahna. Ayeuna jojol aya nu andon suka ngadon babantu. Atuh lain deui ngarasa bungahna. Bari hate mah teu kira-kira ngarasa kagetna. Lantaran nu ngabelaan teh sarta nu kadenge susumbarna tadi. Oreng leungeun kencana buntung semet pigeulang. Tapi gerakanana estuning matak helok anu nempokeun. Olebat. Bedog Sarja ayeuna mah ditujukeun ka Andi. Terang ditakis ku siku-siku. Ngahaja Andi teu ngagunakeun leungeun buntungna. Tapi manehna terus ngajorelat ka tukangeun lawanna. Dina gerakan pangalmuih. Sarta teu asa-asa deui. Belentrang we. Sirah Sarja ditakol ku siku ditukangeun. Ogo we. Sarja teh mending ngagurubug lantaran ngarasa reuwas jeung nyeri we deui. Memang keur waktu Andi ngajorelat teh ku manehna teu disangka saeutik-eutik acan yen nu jadi lawan teh bakal celok deui di tukangeunana. Kukituna ngagentak Sarja malik. Tapi kakarage nyogrog beungeutna. Geus disampakeun manten leungeun buntung ngagejrot kana dadana. Atuh teu loba deui pamola. Ngan sakoteapnaker. Sarja terus we ngalakukeun gerakan saperti Jimpo. Bengkang nang karak bari teu usik deui. Ukur kadenge gegerunganana we. Ngabarengan napasna nu renghap-renghapan. Teu beda we ti nu sahoseun. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun,
Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.